Baraya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Nah, alatan masalah naon gitu Pak. Jaka bandang patelak sarang jago ieu lembur. Ari pasal nama kamari jang diding jeung baturna teh keur ngadon ngopi di dieu. Teu lila datang jaka bandang. Terus we minta dahar. Tah ari jang diding jeung baturna keur ngobrolkeun ngeunaan jajaka ngaran Sirawing. Anu yangking ilmu silat ulin karuhunan anu keur disambelakeun jiwana teh tah waktu jang diding keur cumarita yen meh nama teu percaya mun Sirawing jalma jahat sasat geus pada nyarahueun anu geus ngaburak-barik gorombolan macan liar teh apaan Sirawing jaka bandang jo terus mureleng we ka jang diding bari nyarita ulah muji-muji ka Sirawing cenah kitu. Cenah lamun masih keneh hayang hirup tong muji-muji Sirawing. Atuh puguh we jang diding teh jadi kahudang amarahna. Ya ada sasat jaka bandang atau sasat jaka bandang jalma anyar pinangi wade nyarita ngandung ancaman sagarupa. Yen nepikeun ka patalakna kitu. Ukur tilu geprakan jang diding geus rubuh mani getih tina dana teh parat kana peuheung eta teh. Jadi korban sebetan pedang lah si jaka bandang. Anu tetela kejem jeung teleungeus tidak-tidakanana. Kitu tah kajadianna teh nyimas. Dupi pupuh ieu lembur kunaon atuh teu ngayakeun tindakan ka jaka bandang, Pak? Ari nyimas. Kiamas pupuh ieu lembur rek wanilina kumaha bujang diding teh jago anelan di ieu lembur nyimas. Pangarti kiamas dina hal bela diri teh di sana penjang diding. Mun wani ngayakeun tindakan teh atuh nasibna moal bina bakal sarua we jeung jang diding nyimas. Ceuk bapa oge eta si jaka bandang teh pantes disebut si Raja Pedang. Da eta we nyebut pedang jeung ngagerakeun pedangna teh nyimas meuni meh teu katingali bakatku cepet-cepetna kitu. Saraswati narik napas panjang. Sanajan teu ningali langsung kana rupa nu caritakeun ku Paohan. Tapi Saraswati geus bisa ngabayangkeun kana kajadian anu langsung. Saraswati niteup ka Paohan teu lila terus nyarita deui. Hanyakal atunya Pak. Eta jajaka bandang teh sawenang-wenang ngalakukeun tindakan anu samena-mena ka sasama. Elmuna tos disalahgunakeun. Padahal masih kene jajaka. Nu mata kitu pikiran bapa oge nyimas. Nya ada kawilang beda tinu sejen atuh. Dedeg pangadeg jeung barang pakena oge. Ku Paohan terus dicaritakeun ngeunaan dedeg pangadeg jeung ciri-cirina si jaka bandang. Saraswati jadi terus ngabayangkeun ngeunaan kayaan si jaka bandang. Malah bet aya rasa panasaran dina hatena hayang bisa panggih jeung jaka bandang. Dina kayaan keur kitu harita anu datang lalaki ngora keneh lempang naguragiru. Sanggeusna tepi ka hareupeun warung terus nyarita ditujukeun ka Paohan. Paohan, lain ngalulukan we di warung ali Paohan. Ki Amas pupuh lamun urang keur menang masalah ya Paohan. Nu datang ukur bisa ningalikeun. Nu anian pipirueun komo lamun nulungan mah Paohan. Paohan cengkat nangtung tina diukna paromana ngemuka kaget terus nyarita. Nah kumaha kitu aya kajadian naon jang atot. Si jaka bandang gegerek bawa Nyai Ipah anak pahlawan Ki Amas Paohan. Ari Ki Amas piraku rek mikeun teu pupuguh atuh. Atuh terus paloba-loba omong ayeuna teh Paohan. Waduh. Bahaya tuh jang atot.
si Jaka Bandang teh kejam telenges dina tindakanana ke urang tutup heula warungna yeuh panasaran dia hayang ningali. Paohan warungna langsung tutup. Sedengkeun Saraswati jadi ngarasa penasaran malah jadi terus nuturkeun Paohan jeung Jang Atot anu rek maluru ka imahna Ki Amas pupuhu eta lembur. Tapi ke tempat nu dituju harita bener we di lebah pakarangan imah Ki Amas lalaki kolot anu nyureng bedog teh harita kening hareupan Jaka Bandang anu keukeuh maksakeun karep kahayangna. Jalma-jalma nu naringali kana eta kajadian eueuh anu wanieun maju sarieun. Ki Amas anu harita keur cumarita ka Jaka Bandang. Jaka Bandang sakali deui kula daneskeun moal bisa nyumponan kana karep hayang Andika nu ngeukehan hayang mawa anak kula nyipah. Jaka Bandang netep seukeut ka Ki Amas teutepan anu lirer nembus kana jajantung. Mun kitu bakal aya nu ngalayang jiwa di patebatan. Leuwih hade di kula ngalayang jiwa jeung tibatan kudu narima kana ieu panghinaan Jaka Bandang. Kula moal rek sieun jadi sabetan pedang Andika Jaka Bandang. Ki Amas jadi nekat pikeun ngalu jiwa jeung Jaka Bandang. Dirina teu bisa narima kana panghinaan ti Jaka Bandang anu menta anakna kawas menta anak hayam we sangeunahna. Ki Amas mesat bedogna. Sedengkeun Jaka Bandang masih tetep pancuh dina tangtunganana teu mesat pedangna anu ngadaplok dina tongongna. Ki Amas oge ngarti sarta sadar kana kamampuhan dirina dina hal ilmu bela diri anu geus bisa dipastikeun aya di sahanapeun tingkat ajen pangartina. Nyatana pangartina Jaka Bandang. Tapi Ki Amas leuwih hade ajal pati jeung tibatan ningali nu jadi anak dibawa sacara paksa bari dirina teu ngalakukeun tindakan. Sedengkeun Saraswati nalak-nalak merhatikeun kana dedag pangadeg jeung keuretan beungeut Jaka Bandang. Harita jadi ngageter hatena. Malah ngagerentes di jero hatena. Teu salah kitu ieu teh. Atawa teh tinggalian aing anu salah. Dedeg pangadeg jeung keuretan beungeut Jaka Bandang teh sarimak jeung Kang Wijana geuningan. Sanajan bener buukna panjang ngarumbay sarta make ikat kulit macan, tapi keur aing teu kasamaran. Tapi asa piraku deui Kang Wijana jadi si Jaka Bandang. Apaan jelas si Jaka Bandang mah kaasup jalma jahat anu kejam telenges kasasama. Salah kitu ieu panenjo teh. Saraswati jadi terus mesir perhatian ka Jaka Bandang. Kitu nate lantaran keur Saraswati mah ngarasa kaget jeung panasaran. Sabab dedeg pangadeg jeung keuretan beungeut si Jaka Bandang beut mirip jeung Doradori jeung Wijana jajaka buah hatena. Ki Amas geus sayaga diri ngawangun pasangan. Jaka Bandang ukur ngaluarkeun sora tina irung. Bari terus carita dina kayaan paroman anu teroba. Sor baju. Ayang buru-buru pae mah sor baju. Pontong sombong Jaka Bandang, rasakeun ya. Ya. Curela cung sawuk. Kieu. Ki Amas geus teu bisa nahan di amarahna. Langsung maju narajang. Bedog dina leungeun katuhuna ngahiuk bang baraan ngarah kana beuheung lawan. Sakur jalma anu ngabandungan kana lumangsungna eta kajadian. Taya nu nyaho sacara pasti iraha si Jaka Bandang mesat pedangna. Kituna teh saking ku cepetna gerakan si Jaka Bandang. Korebat hiuk terang. Koreweng.
bedog Ki Amas ngoleweng ditakis ku pedangna si Jaka Bandang. Bareng jeung ngolewengna pedang lawan, si Jaka Bandang geus ngacurelat males narajang kanu jadi lawan. Puguh we Saraswati ngalenyap hatena kangaran Wanoja anu geus boga bekal ilmu silat ti Ki Durbala anu jadi bapana. Harita Saraswati bisa ngarti Ki Amas moal mampu pikeun ngapendung atawa nyingkahan panarajangna Jaka Bandang. Demikeun mun Ki Amas jadi korban sabetan pedang Jaka Bandang, harita Saraswati nginjem bedog lajang 1,5 curelat luncat mapak panarajang Jaka Bandang. Curelat cileng sok tang bedog dina leungeun Saraswati bantrok jeung pedangna Jaka Bandang. Daligdeug jarig jeug Saraswati mundur sababaraha lengkah ka tukang. Saraswati gancang mancuhkeun tangtunganana. Sidengkeun Jaka Bandang kerung bari neuteup seukeut ka Saraswati. Sanggeusna Saraswati deukeut tur pahareup-hareup. Beuki mah jelas ayeuna mah henteu kasamaran keur Saraswati yen Jaka Bandang teh memang bener wijana jajaka buah hatena. Saraswati ngakereter bibirna bari neuteup antep ka Jaka Bandang. Kang Wijana ieu teh. Jaka Bandang males tetepan Saraswati bari terus nyarita. Saraswati, kunaon Saraswati aya di dieu Saraswati? Saraswati jadi ngahulang semu bingung. Rupa-rupa perasaan gumulung ngajadi hiji. Perasaan Bungah jeung Bagja pabaur jeung rasa hanyelu kuciwa sabab jajaka anu dipikat cintana tetela jadi jalma anu mineng nandasa jalma anu teu boga dosa. Kang Wijana, abdi teu ngarti Kang Wijana. Kunaon salira bet jadi kieu Kang? Abdi lunta ti lembur milarian lalatan Kang Wijana. Tesangka Kang Wijana bet jadi kieu geuningan. Paroman Wijana alias Jaka Bandang tetep taya parobahan naon-naon. Bener-bener wajah dingin teh lain bobohongan. Jajauheun kagama rasa kabunga atawa kasono sigana teh. Memang si Wijana geus eueuh Saraswati. Kari si Jaka Bandang ayeuna mah anu aya. Teu kudu pipilueun kana ieu urusan, leuwih hade nyingkir Saraswati. Panon Saraswati beus base. Sikap jeung caritaan Wijana alias Jaka Bandang bener-bener ngancurkeun kaayaan hatena. Implang anu geus lila dianja mangrupa impian anu diharapkeun bisa jadi kanyataan teh sirna sapada harita. Anjeun bener-bener geus kasasar lampah Kang Wijana. Boga ilmu dipake takabur, nganiaya kasasama anu teu boga dosa. Bener-bener abdi teu nyangka saco ngapuu Kang Wijana. Anjeun beci terubah saperti kieu geuningan. Jengkir Saraswati, jengkir. Di antara urang geus eueuh naon deui Saraswati. Ieu urusan jeung masalah si Jaka Bandang teu kudu dipipilueun lamun hayang salamet. Jengkir. Jaka Bandang kalahkah terus ngusir jeung ngancam ka Saraswati. Tumarapna ka Saraswati puguh we jadi kahudang amarahna. Kasono jeung kadeudeuh ngadadak jadi leungit dina teutepanana. Kuring marek ingkah Kang Jaka. Ki Amas teu boga dosa. Anjeun teu bisa sangeunahna ngalakukeun tindakan. Kuring tangtu bakal ngabela jeung nulungan jalma anu bakal ditandasa kudu diandika dina waktu ayeuna. Anjeun anu sukadana indi ti dieu mah. Sikap jeung caritan Saraswati kawilang tandes. Jaka Bandang sorot panona jadi semu anu hurung.
ngajadian atau kejadian saterusna memang di luar dugaan Saraswati ngarajuk kaget nolin di kieuna Saraswati harita sabab Jaka Bandang bener-bener majuna rajang kadirina metakeun pedangna aya nu ngaceletit kana hatina Saraswati harita nyeri lain di kieuna sabab Jajaka anu pikan cintana geus henteu malire ka dirina malah geus teu asa-asa rek ngabinasa kenyataan anu meh henteu bisa dipercaya ku dirina tapi Saraswati geus henteu bisa lila dimikir ancaman sabetan pedang nyatana pedang Jaka Bandang kawilang ngabahayakeun dirina Saraswati ngagerakeun bedog dina sekelanana sok hiuk tang bertang bedog dina leungeun Saraswati potong dua bagian mangsa bantruk jeung pedangna Jaka Bandang Saraswati mundur ka tukang sababara lengkah paromana jadi sepapias taya getihan sedengkeun Jaka Bandang bener-bener geus moal mere ampun ka Saraswati sabab harita ngacoret ti majuna rajang Saraswati ngarahuh jero hatena sabab kacepetan gerak Jaka Bandang memang teu bisa diimbangan ku dirina dina kaayaan geus taya harapan pikeun nyingkahan datangna panarajang Jaka Bandang ngadadak harita anu ngacorelat cirim jalma anu nyamber badan Saraswati antukna sabetan pedang Jaka Bandang ukurnya bat tempat kosong corelat kep cidung syuplos Jaka Bandang kageteun sabab Saraswati aya anu nyamber badana di lebah tempat anu rada anggang ti Jaka Bandang harita Saraswati nu disalamatkeun ku cirim anu anyar datang di pangku saterusna harita diturunkeun kaget pacampur jeung bunga keur Saraswati sanggeusna sidik nu nulungan dirina teh tetela Sirawing geuningan Oh, Kang Rawing geuningan. nya bener akang yeuh Raswati tumikeun atuh akang ari kudu ningali nyai jadi korban pedang si Jaka Bandeng mah sok we di dieu Raswati mah nya kun bagian akang lah anu bakal nying hareupanana si Jaka Banduang mah jurelat Sadagedeg Sirawing pancuh nangtung di hareupeun Jaka Bandang dua tetepan bantrok ngageter hati Jaka Bandang pangih dejeung Sirawing kawilang lawan anu memang mibanda tahapan ajen pangarti anu pinunjul Jaka Bandang panggih di dieu geuning euy panggih deui manya atuh loja geulis seperti Saraswati kukuh rek dimiotan duh teu kira-kira atuh lur eta mah surua we jeung ngajak ribut ka kuring atuh memeh ngabinasakeun Saraswati kuring heula nu dipaehan ya ari bisa kitu oge ari bisa aing teh mah nya meureun wayahna we bener teu lur Jaka Bandang nyiak beureum beungeutna lantaran amarah minuhan jero dadana pikeun nu kadua kalina dirina adu hareupan deui jeung Sirawing jadi maneh rek kabela Saraswati hayang dipaehan ti heula urang teruskeun talung anu kamari ieu Sirawing eta ngomong meni lempeng kitu ciga tiang listrik apanan bieu cek kuring oge apanan leuwih ti heula paehan kuring mun bisa kitu oge lur sabab eta pedang bisa wae geus mintul ayeuna mah paling teurak oge kana oncob kana kebog atawa kana tahu sedang kurang ajar sia sangeunahna sia ngomong teh rasakeun sia hiya
Atsung. Sok. Siu. Wataw. Pedang didalengan katuhu Jaka Bandang jadi sagulung sinar bodas anu ngarah kana bagian anggota badan Sirawing. Tapi Sirawing geus nyangking ulin karuhunan sapinuhna pengalaman tarung munggaran jeung Jaka Bandang. Kawilang dijadikeun pengalaman ku dirina. Ngajadikeun Sirawing langsung bisa ngimbangan panarajang lawan sarta ngalakukeun panarajang balesan. Jaka Bandang benar-benar beki tambah penasaran. Ilmu pedang kilat bajra nu diandalkeun ku dirina nyata digunakeun pikir ngabinasakeun Sirawing mah teu bisa dijadikeun andalan. Sakali-kali panarajang Sirawing keuna kana sasaran. Ngajadikeun Jaka Bandang ngadaligleug mundur ka tukang. Saraswati dina sajeuring museureun perhatianana mangsa lumangsungna eta tarung. Harita ngomong sorangan dina jero hatena. Mudah-mudahan we Kang Rawing bisa ngungkulan si Jaka Bandang. Nya ante sangka bet asa dina pangimpian. Rajen tadi panggikeun jeung Kang Wijana. Tete lagi serobah jadi si Jaka Bandang geningan. Tindakanna bener-bener kejam jeung telengas. Nurutkeun beja geus loba jalma nu teu boga dosa ditandasa tur ajal binasa jadi korban sabetan pedangna. Mun teu kabur disalametkeun ku Kang Rawing, pasina oge aing geus jadi korban sabetan pedangna si Jaka Bandang. Untung kaburu datang Kang Rawing. Saperti waktu dina tarung anu munggaran. Dina puncak eta ijen wawesen Jaka Bandang ngagunakeun deui jurus pamungkas ilmu pedang kilat bajrana dina jurus kilat rampas nyawa. Sedengkeun Sirawing ngagunakeun jurus pamungkas ulin karuhunan anu disebut jurus paku bumi. Saraswati nu ngabandungan kana lumangsungna kajadian, hatena jadi keketegan. Inggih Sirawing jajaka anu mika cinta dirina sarta nu geus calametkeun acal binasa ku leungeun Jaka Bandang. Pungkasa lumakuda tarung mangsa masing-masing ngagunakeun jurus pamungkasna bener-bener ngageterkeun hati sakawe jalma anu ngabandungan. Ya, hiu. Bodna Sirawing, curela suk. Hiu. Jaka Bandang ngajorelat majuna raja ngagunakeun kakuatan tenaga lapisan anu sapinuhna. Saperti dina waktu keur tarung munggaran, Jaka Bandang awakna ngacengkang ka tukang kabeunangan ku teungeulan sapasang leungeun Sirawing anu ngahantem dana Jaka Bandang. Sedengkeun Sirawing puhu leungeun anu beulah katuhu beunang ku sabetan pedang lawan. Sabuk, kolebat, protes. Jaka Bandang jeung Sirawing pada ngagarunahan ka nyeri. Jaka Bandang ngacengkang ka tukang terus ngagedebut rubuh nang karak bengkang teu inget di bumi alam. Sedengkeun Sirawing masih pancuh dina tangtunganana. Tapi puhu leungeun katuhuna anu peunang ku sabetan pedang Jaka Bandang harita ngaluarkeun getih anu maseuhan kana leungeun bajuna. Saraswati harita lumpat baru kalebah Sirawing anu meringis nyengir nahan ka nyeri. Bari leungeun kencana nyepengan puhu leungeun katuhuna anu getihan. Geus teu asa-asa deui sigana teh Saraswati nyekan leungeun katuhuna Sirawing bari neuteub terus nyarita ngandung rasa kasalampangan. Tatuna kedah ingal di landongan Kang Rawing. Pilih pedang ngandung racun Kang. Apanan ubar namah dicepengan ku Raswati apanan. Mun bari diusapan maduh. Sigana wayake dahar sang wahaneut jeung dengdeng terus si dengdeng nanti dikeuman heula dina cai haneut duh pee terus digoreng nyorocos cos. Tuh leungit ye ka nyerina oge. Nyaan mati ali panyepeng ti wanita nu dipika cinta mah. Kang Rawing mah sok bari sareng heureuy bae sagarupi teh. Ieu tatu kedah ingal di landongan Kang. Abdi salempang. Pedang ngandung racun mah bahaya atuh Kang.
Alah bener oge tah caritaan Raswati teh. Sok atuh akang gondeng urang nepungan Kiwira we atunya minta tulung kadinya. Hayu tuh baturan gondeng akang jadi lalieur kieu ya duh. Sanajan bari didakayaan jeung tatu oge harita Sirawing masih kene bisa heureuy sigana teh. Keur Sirawing tatu dina puhu leungeun katuhuna kawilang lain tatu nu ngabayakeun. Anu jelas waktu digondeng ku Saraswati katinggalan Sirawing bangun anu suka ka sigila hatena. Sedengkeun si Jakabandang mah anu masih kene kapayahan. Harita digarotong ku sababaraha urang. Sageus diparentahkeun ku Ki Amas ditempatkeun di lebah tempat anu rada anggang ti pakarangan imahna Ki Amas. Tempat lumangsungna Ijen Jajaten. Waktu tepi ka imahna Ki Amas atau Ki Wira atuh puguh we pada kageteun boh Ki Wira jeung Nyai Wiarsi. Kitu deui Asep Ulung anu masih keneh aya di imahna Ki Wira. Saterusna Sirawing jeung Saraswati nyaritakeun ngeunaan runtuyan kajadian. Boh nu karanapan ku Saraswati sageusna leuwih ti heula diwanohkeun ku Sirawing. Malah dijelaskeun kayaan Jakabandang anu tetela wijana jajaka anu dipicinta ku dirina. Kitu deui anu karanapan ku Sirawing anu nyalametkeun jiwana Saraswati tina sabetan pedangna Jakabandang. Ki Wira gancang ningali kayaan tatuna Sirawing. Malah terus diubaran ku Ki Wira tatuna. Terus dibeungkeut ku kain bodas anu bersih. Geus kitu mah terus ngariung neruskeun obrolanana Asep Ulung anu harita cumarita. Terus terang akang mah penasaran ya. Hayang ningali kumaha ayeuna kayaan si Jakabandang. Nu matak akang ayeuna rek ningali ka tempat lumangsungna kajadian. Da kayaan Nyirawing mah kawilang teu matak salempang. Sabab tatuna teu ngabahayakeun kana jiwanya. Sanes kitu Ki Wira ceuk Asep Ulung bari ngaret ka Ki Wira. Anu direret ungeuk bari terus ngajawab. Memang bener tatu Jangrawing teu ngabahayakeun. Anu diubarkeun ku kula kana eta tatu kawilang keur panawa racun anu aya dina pedangna si Jakabandang. Sakuluna mah Jangrawing teh ulah mere diampun atuh Jangrawing. Kajalma saperti Jakabandang jelema nu telenges. Pelosokna dasa ka jelema nu tanpa dosa. Nyakeun bae atuh Ki bisi hayangeun keneh hirup. Keun we teu dipaehan ku kuring oge da geus waktuna mah paeh sorangan Ki. Nu penting kuring mah ieu yeuh bisa panggih deui jeung Saraswati. Si cantik, si bahenol nerkom, si amprud-amprudan, si blaung-blaung. Wanoja anu dipika cinta Ki. Terus deui bisi Kang Asep Ulung penasaran hayang ningali kayaan si Jakabandang. Kang Asep nya teu nanaon sok we tuh tingali ku Kang Asep kayaan si Jakabandang. Ngan ulah ngajak Saraswati ku kuring moal diidinan kitu. Geus kitu mah Asep Ulung terus indit. Manehna memang penasaran hayang ningali kayaan Jakabandang. Kangaranan talu ngagunakeun kakuatan jeung jurus pamungkas masing-masing tangtu akibat anu karanapan ku Jakabandang bakal nyandangan tatu di jero anu kawilang berat. Nu matak nepikeun karubuh terus kapaehan oge. Sameangna Asep Ulung harita Ki Wira nuliskeun obrolanana nyarita ka Sirawing. Sanajan tatu teh teu ngabayakeun. Ngan wayahna Jangrawing ulah wakaloba gerak Jangrawing. Bisa lila cager.
mun segningang di jago anu kitu-kitu wae mah bisa sapat buntung leungeunna nu matak leureuhkeun we ayeuna mah Jang Rawing. Saraswati mairan caritaan ngalojong kana omongan Ki Wira. Naon-naon mah disaurkeun ku Ki Wira teu lepat Kang Rawing. Kang Rawing kedah istirahat ayeuna mah. Ku cara kitu tang terus bakal ngagaring tatuna Kang. Nya nu jelas ubar keur akang mah padeukeut unggal poe jeung Saraswati kitu. Mun Saraswati ini teu ninggalkeun akang, ieu tatu teh pasti moal cager-cager kitu. Nu matak ka mamana oge kudu jeung akang we Raswati. Bener teu Ki Wira? Ari Jang Rawing geus aya kacinekan kitu mah nya kudu jadi perhatian Saraswati atuh. Jadi kekuatan cinta oge memang jadi ubar Jang Rawing. Nya kaharti ku kula oge. Fungsi ngalaman ngora heula padan memekolot kieu teh. Nya benernya Ki Wiranya. Tah ayeuna Saraswati oge moal nolak cinta kuring ya. Sabab jelas Wijana alias si Jaka Baneng, Gabaneng Jaka Bandang pastina oge geus leupas henteu ngagantel dina hati Saraswati. Manya rek kuku cinta kanu sidik hayang ngabinaseu. Saraswati ngabagikeun paneuteup ka si Rawing jeung Aki Wira bari terus nyarita. Atos ulang ngabahas wae masalah eta. Anu penting ayeuna abdi sareng Kang Rawing tos tepang deui. Atuh ngeunana rupiah anu kantos diebrehkeun ku abdi dina sikap sareng caritaan abdi ka Kang Rawing. Mugi dihapunten. Janten anu langkung penting deui mah Kang Rawing kedah enggal pulih deui. Istirahatkeun sakumaha nu disaurkeun ku Ki Wira tadi, Kang. Mung punten. Abdi janten ngiring ngariweukeun ka Aki. Mun da Kang Rawing apan kitu nyariosna, abdi kedah teras nyarengan di dieu, Ki. Nya teu naon atuh Nyai. Keur kula mah suka jeung bagja we nu aya. Jang Rawing teh geus dianggap kula warga apanan. Jadi hidup henteu kudu ngarasa tumarungpa. Malah biar si anak kula jadi aya batur ngobrol. Beneran teu Nyai?
Tenan naon atuh Nyai keur kula masuk ka jeung bagja we nu aya Jang Rawing teh geus dianggap kula warga abanan jadi hidup untuk kudu naon ngarasa tumarumpang aya di dieu malah wiarsi anak kula jadi aya batur ngobrol gitu bener henteu Nyai Kiwira ngaret ka Nyi Wiarsi anu henteu loba ngomong nya tong tos binga tuh ama abdi aya renca ngobrol Saraswati teh geda asa-asa margi urang apan tos janten kula warga tak jadi nama Jang Rawing teh kudu buru-buru cager eta tatu teh Jang Rawing sabab masih kena loba ieu teh masalah nu bakal dising hareupan ku Jang Rawing pang-pang nama jeung hareupan jago-jago jeung jawanan wahayang milu karena sayembara jiwa lantaran ngarasa kabita ku hadiahna gitu Jang Rawing nya bener kitu Ki geus hoream ngitungna oge duka teh geus sabaraha puluh urang anu datang hayang ngala jiwa ngan diparangkeunana teh masih keneh molocot yeuh panon teh Ki geningan sidik keneh ka Saraswati wanoja geulis anu dipika cinta Saraswati jadi benda ngabalieur bari pipina bareubeureum sabab si Rawing teu boleh nyaritakeun ngeunaan kasuka jeung kacinta ka dirina Kiwira anu harita sumarita deui nu mata kudu gancang sehat deui Jang Rawing mah lainna naon sabab waktosna seep waktosna baraya cakra geningan waktosna parantos teu nya kapan deui cak kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung deui ka dieu enjing urang teraskeun deui nya tah kitu atuh sementawis sim kuring dora-dori amit mundur amit mungkur hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana mios.